lahirna rupa-rupa wujud manusia, kerminuhan dunia ina segala rupa carita, kahormatan jeung kakayaan cimata jeung cahaya pikeun hirup jeung uripna. Napas nu urang bak jadina opat arah kadunya, bibir nu dipolas lipstik, cinta ditukeran harta, imut palsu pinu nafsu, pangarepan kosong poe isuku mabena. Naon hartina kabebasan, naon hartina kemerdekaan, mun hirup diancam dan caya pikir sabat ieu panjara hirup, penting dihias bulan mabrah, tayah hartina mun nyawa jojet lampah, salega langit pinu kuci mata, panjara awon jeung ngapna biwir. Inna lillahi asa di anjeun mulang ka anjeun, tamat hiji carita cucu dunya, isuk pageto lahir rupa wujud manusia, ngan jadi cocokan nafsu birahi.